Alam teh guru pangalusna, ngajarkan orang kumaha hirup cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Ku pendidikan ekologi, urang diajar ngajaga bumi, ngajaga kahirupan. Cager hartina sehat, sehat awak, pikiran, jeung lingkungan kudu sami-sami dijaga. Lingkungan anu cager bakal ngajadikeun urang sehat. Bager teh kudu nyaah ka alam, jeung nyaah ka sasama. Alam teh teu bisa ngomong, tapi bisa karasa lamun dianyakeun ku kahadean. Bener hartina jujur dina ngalakukeun tindakan lingkungan. Lamun orang ningali kotor, ulah ngan nganyalahkeun, tapi kudu ku urang benerkeun. Pinter teh mikir jauh ka hareup, ngajaga lingkungan kudu make ilmu, lain saukur ku niat. Singer hartina sigap jeung tangkas tina ngajaga lingkungan. Ulah nungguan batur pikeun ngalakukeun kahadean. Ngajaga lingkungan teh lain ngampikeun ayeuna, tapi pikeun masa depan. Ku jadi jalma anu cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Urang bisa ngajaga bumi salaku tempat hirup anu hade keur sadayana.